sare mah di dieu lah. Aing lamun sare di bale makanya huan ku RT jeung Limas nin we aing sare di dieu lah. Sugan we. Aing kan katempo nama Rarat. Aduh, ampun aing malah tari Rizky teh. Salaki can balik. Geus ka mana-mana. Geus 10 tahun balik ento ngiriman teu atuh rek modar-modar sia di ditu. Geus pusing aing lah. RT can datang. Linma can datang. Ngomongna mah rek aya bantuan cenah ka aing. Aing pan geus pusing. Nu loba nu nagih. Unggal poe. Aduh, ayo para rusing ya. Aing gila. Rumah ini akan dijual. Sanu meulina. Rumah bakal dijual ieu lah. Rumah tangga jeung si Uje. Geus teu kahitung anakna. Anak loba-loba teuing, cenah ieu pusing lah. Geus bararingung aing mikiran budak teh. Bang boga anak 2, suka lagi loba. Tahan ge balik sia Uje. Atuh aing atuh buru-buru dikamanakeun ke. Utang geus rembik, geus pusing aing. Nangguan Linmas can datang kene wae. Ini tariris ngageser deui kitu. Gara-gara nama aing yang selimut aing bararaseu kabeh teu kabeli sabun-sabun acan. Jadi we baralak dipake wae tuh deh nyerodot wae geuningan. Bismillah. RT jeung Linmas aing ngomong arek ka dieu wae. Mun arek lurah-lurah atuh ka dieu. Bupatina sakalian ka dieu. Gara-gara ieu pan korongan. Geus para rusing aing mah hutang di mana-mana. Tugan weh aya Limas jeung RT liwat ka dieu buru-buru mere bantuan. Jol atuh beasna, tah endogna. Atuh meni eueuh pisan ka aing mah. Kodong-kodong batur. Aing mah teu di tempo-tempo acan. Pusing aing lah. Kok ieu mah wae lamun aya RT jeung Limas ku aing rasan dibekak ku aing sia lah. Disekak wae ku aing. Goblok siapa ini tungguan-tungguan teh? Dia sia. Udah rek kantor lah ka ditu. Ye, aing katiris-tiris. Dia sia. Mau ngomong aya bantuan wae. Buru dia. Ance. Tah, ieu sia mah kebenaran pisan aya buru bantuan ge. Aduh, Buset gua tak dia. Buset, gimana dia? Ayo urusan ieu. Ya, sare mah rek apa teh lah. Sing para beliau. Diuk heula, diuk heula. Diuk heula. Udah lah cok, iya bersihan lah kacamata, iya kacamata mahal iya 2 miliar eta kemarin nu nawar. Atuh mana bantuan anak? Kodong iya lah, iya rek rapat lah ke para beliau biasa adi tuh. Ari kamari ditangumpulkeun kakak, ayeuna teu dibere, batur mah geus dibere, urang doang di dieu sorangan. Oh, batu ge arencan sarua. Kabeh atuh di mana-mana ge ulah panu beungharna, ulah panu miskinna kabeh di mana-mana ge. Oh, nya kabeh kumaha da. Urang mah geus dikumpulkeun ka ditu. Eta urang minta naon ke di dinya aya mah. Mun aya kitu ge nya. Oh, buru-buru bawa, urang da salaki teu boga. Utang loba panan. Uyang. Nya di dieu sarua hutang mah. Utang pan aing setoran wae pan kudung aing loba nu nagih, pan aing pusing neangan ka mana. Muter-muter meureun pas gangsing. Uyang. Uyang. Obat. Ene kieu, Cuk. Ece ecing heula di imah. Urang arek rapat lah ka ditu nya. Sok buru-buru lah aing kakak mah kakak aing bantuan lila ayo si ditu aing parusing lah. Mun menang hasil kayak kurang berekeun tadinya. Sok. Rek ka ditu lah nya. Sok mangga. Mangga. Mau ngopi lah, mau. Ngopi. Ayo siap. Enggak, kopi lah, kopi nah. Ini koret teh. Makan itu.
pusingnya. Kode menu turun lagi, aing sare di dieu teh paur. Oke dong. Astagfirullahaladzim, karek diomongkeun ku aing. Assalamualaikum. Coni. Assalamualaikum Coni. Kamaran aja dah itu. Setiap ayo di mana? Tenang katanya wae. Pusing. Belum angkat tinggal tukang ini. Assalamualaikum. Awo, jelema lagi awo. Mangkat. Aduh, ay pohon. Kenyaman. Aduh, ay kenyaman oke. Aduh. Ay naon sih, Pak? Bising lah. Coni. Bade setor moal ieu teh. Malah ka setor heula, boro-boro mikiran setor. Pamanon salaki aing geus si Ujay 10 tahun can balik. Manya Bang ngredit panci kudu 10 tahun anggonana atuh kira-kira Coni teh karunya kitu ka urang. Nya karunya boro-boro mikiran maneh da urang geus sarua pikiran mah loba. Tah ayeuna mah geus kieu nya isukan siapkeun ulah henteu setor. Heeh, hayu koe disiapkeun tukang batu kerikil-kerikil teuing mah. Lain ulah sampai urang jauh-jauh ti Tasik ka dieu teh nagih Bang Hanas we ka dieu eueuh bangsa ukur ngari panci kata ka 10 tahun mah tuh. Yang geus we dagoan heula, sugan we sugan laki aing ngiriman. Tah ayeuna kitu nya isukan ulah henteu. Coni di penta setoranana ulah henteu tah. Hayu teu bang sabaraha deui sih. Bang saeutik deui kuat minagi-nagi aing mah. Lain ieu catatan geus apa teh panjang jika gerbong kereta Coni teh. Geus balik gitulah, baliklah. Tah ulah henteu isukannya ulah poho bayar isukan. Kayak isukan emok heula, enak mah emok mah geus baralik. Lain ulah lihat teh pokona isukan ka dieu. Hayu ka ditu aing boro-boro mikiran eta lah. Aing warung ge can kabayar. Nagi mah pusing pan. Ini herese ieu panto aing ampun ah. Aing malah ngagikeun loba pusing pisan aing. Aing haus teh ka hutang era ge aing hutang lah. Beli sabun heula sugan ieu teu buka sabun. Aing hutang wae. Wis parusing. Cek. Naon deui ka dieu? Cek. Ngahutang dibere deui mal, Cek. Gos mani catetan mani pararanjang eta. Ari kira hamaraina eta enak ngahutang deui. Ngahutang heula tuh, Cek, can dibayar pisan nya kumaha. Ari kira hamaraina eta. Saeutik mah, Cek. Nah, kajen atuh teh angket bayar we deui. Ke dibayar hayang naon urangnya kadaharanan teh. Hayang geus tuh, Cek. Haus urang, Cek. Ayo tuh, Cek. Tah, esna tah. Bayang bongbong minta es, aing mah dibere esna we doang. Atuh caina, atuh nu seger-segerna atuh, Cek. Eta ge aya geus adukeun. Pemohon yang ngahutang, pati bere batu esna we doang. Adukeun. Ya nukun di mana da we caian, Cek. Batuna we doang. We caian. Tambahan deui atuh tah. Tah nu ieu tah. Tah. Jadi 2 tah. Bere. 2 siki caina aya nu hiji eueuh. Ke bayar tanya. Bu, can jadi minum acan yang minum lagi. Tambahan deui mun biji panjang wae eta hutang. Ingat tuh hiji deh tuh, Cek. Tayo sekalian, Cek, opat, Cek. Ayo, jadi Catat we, Cek. Geuing nangguan emok heula lah. Pada kumpul belum? Belum, Neng, kurang 1. Sok di absen dulu. Cedoh, Hadir. Sepia, Hadir. Cica, Hadir. Bu Rani, Hadir. Cedah, Hadir. Cenia. Hadir. Kurang 1, Neng. Kok kurang 1? Iya, kurang 1, Neng. Cedoh, yang itu. Coninya. Coni. Kayaknya orang teh heula nya. Ya, Ke mau bisa. cair ngeuneng nya.
sampean heula. Ngeunah yang boga hutang mah. Beranghakan ge nikmat, kon hutang gablek loba ge lah seboro bayar ieu lah. Hutangnya konde barodot teu. Cek, Cek Oni, itu batu narunggan rek emok. Ngeunah-ngeunahnya kitu we diuk boga hutang teh. Hai buru, buru rek emok mah. Oh, cok, kayak ada, ieu bener ada. Emang setoran ge godong atuh barang heula. Jedog heula atuh. Aing kan beranghakan geunah-geunah panan. Ayo godong dia atuh. Diuk diuk. Ngeunah-ngeunah pake barang dahar wae. Hai buru urang nangka. Oh, geus cok, ada ieu dah. Hai buru. Ngeunah cok. Ngeunah we. Kamu ira sih, setorna barangna. Itu ayeuna keur ditungguan. Nungguan sa doang sih. Apan Cek Oni can datang atuh moal cair batur. Hai buru. Nya. Ayo gedang dagon atuh dagon nyokot duit. Ayo nya sok. Ayo ditungguan. Lada nih. Nah, aing ka mana deui lah. Hai buru nah lila. Pusat hayu buru. Cair. Oh, hayu cair nyokot duit heula pan duit toh. Aing ngahutang panan teu dibayar aing. Buru-buru wae, pan jadi itu tinggalin samping. Cuma pakai ngalilakeun. Jajan wae tuh da. Rek emok. Tadi pan nu nagih putan puyang. Aduh banting hutang nyalieur. Nya kumaha tuh ha. Resiko urang eta mah. Ribut setor. Can datang yuk ge lah. Ribut-ribut wae. Itu cowok di kanak dagang. Ini buset atuh batur rek cair terus di wae. Tah, manehna nu lila mah. Makanya nyalakan. Manehna barang dahar wae. Manehna buru-buru wae. Make bola-bola lah make seda bola. Apaan supaya geulis oh. Lila ti tadi batur rek cair geuning. Geus urang ieu heuh, nya geus datang ieu geus ulah ribut-ribut lah. Bubu, tanda tangan heula. Ada. Asa ngaganjal geuningan. Ini hese posisi teh. Ada. Hai gira nu ka bener. Kalem heula tuh. Balik manten. Tak. Ibu Manya tanda tangan hiji 2 3. Janji nasabah dulu. berdiri. Janji nasabah. Sabar. Oh, ari sia tanahon noni. Salahan. Atuh janji menjanji sabarnya sabar. Janji nasabah. Saya berjanji kalau ada emok Ngadangkak uing mah. ada aja. Geus datang na telat salahan wae ih. Run. Berubah lah yo. Hayu berubah. Tinggalkan dulu juga. No. Bang eta bantuan. Enak kerjaman korong nak. Mana emok wae. Udang sia. Udang heuy. Udang yo, dihantam yo. Coba. Nya. Ayo. Ini dihantam yo. Anda yo. Bantuan sia malah
Bang Emok di wae. Duh, paling penting saya. Ayah bantuan ke saya. Ayah, ayo ka ditu ka imah ayo. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tertawalah sampai